Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Alif Maulana kelas 11 MIPA 7. Nu kahormat kusim kuring Ibu Yeliza Fazlia salaku guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Majalengka. Puji sinaring syukur urang panjatkeun ka kahadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala nu masihan urang nikmat anu seueur supados urang sadaya ayeuna sehat. Sholawat sinang salam mugia tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateacana sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Ibu Yeliza nu entos nyempetkeun sim kuring kasempatan dina lowongan ieu. Dina lowongan ieu sim kuring bade ngalontarkeun biantara anu judulna pentingna silih rukun dina kakulawargaan. Sapedos nu ku urang mikanyaho, keluarga teh pendidikan mimiti sateacana urang sakola. Keluarga ongkoh anu nangtukeun urang kumaha kapayuna. Jadi urang kedah rukun sareng keluarga, boh keluarga kandung atawa sareng keluarga duduluran urang sadayana. Urang kedah silih asah, silih asih sareng silih asuh supaya keluarga urang rukun. Selain sareng keluarga urang oge kedah ngajalin silaturahmi sareng tatangga urang. Sabab manusia oge nyaeta makhluk sosial nu hartosna kedah saling tolong-menolong supados kahirupan urang tentrem. Urang oge kedah apus sareng tatangga sabab sahadri anu bade nulungan urang lamun sanes tatangga caket urang. Jadi intina urang kedah rukun boh sareng keluarga atawa sareng tatangga. Sabab urang teu bisa hirup sasoranganan kedah ngambutuhkeun bantuan orang lain. Sakitu anu kusim kuring dipikahartoskeun mugia janten manfaat kasadayana. Hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.